abah dia Jid aing begitu setuju dia bobogan jeung si Neng. Dia malain dasar sirik ka aing. Soalnya si Neng bogohna kana aing, ka dia mah teu bogoheun. Mun teu karunya ka dia mah Jid, si Neng geus dibogohan ku aing. Pasti abah setuju kan aing mah. Udang, tong ngimpi. Boro-boro si Neng begitu bogoheun nya dia mah. Munjing aing mah abah pasti setuju kelareun. Dia deh pemilun dengan doang gagang golok abah gitu buyatuk. Ih puga abah mah boga menantu banget buyatuk si aing. Dia marok babaturan ge ngaledek kan aing. Kuna ge babaturan ngebantu kana aing dah abah setuju kana aing gitu. Geus Jid, kayak ku aing dipikirkeun, ieu mah aing can boga ide. Dia mah tiba lagi telok buka ide. Ya aing aya ide Jid, gede dana. Ada urusan ku aing. Geus lah ide naon aing mah soraan kitu. Geus lah tambah baredo baeng deket Daria mah aing kelempang geus. Wih, kemana dia Jid? Ajar apa aja Majid? Hei. Jangan pun dia roh, harus dari bayi dia. Aing labu, tekar doang. Apa kudet ge? Kak Majid bae ieu ngalamun bae mikiran teneng tenan. Nyaho bae dia mah dari yang merok. Mun aing mikiran si Neng. Geus dia geus labur bisa sawat-sawatin ku aing. Weh. Hei, Ja Pak RT. Keur naon dia sesorangan di Jid? Biasalah Pak RT keur gaulang bae yeuh. Di ulah sok ngulang isi kasambet dia. Pasti dia mau ngalamun si Neng. Hehe. Biasa Pak RT. Si Neng mah terbayang-bayang bae puguh mah. Karena keur mabok eceng. Tiga bahan banyak wabah. Nya Pak RT, siga nama eta abah terus setujunya nakula eta. Adatna Jid kudu diperjuangkan daripada bogoh mah. Tong putus asa ya. Nya Pak RT. Nu penting tong ngalakukeun anu dilarang ku agama. Nya Ya. Pak RT. Dia kudu bisa ngalah hati abah. Buktikan ku dia bahwa dia bisa nyenangin si Neng. Oh, gitunya Pak RT. Nah, gitu Jid. Guys, ada gitu mah aing nek yang cai heula nya. Soalnya sigana salang bocor di jalan ieu. Masalahna ka imah caina leutik. Oh, nya Pak RT atur nu nasihatna. Sami-sami.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Jadi Ajid, Ya, Bah. ayo diuk. Nah, kieu ari hayang kapendak si Neng mah kudu terang-terangan ulah untain teh. Ya, Bah. Ulah mau martabak Bang Jun, Bah. Kalau bi Abah. Iya. Wih, repot-repot Jid nun burungnya. Ya, Bah. Sami-sami. Dia iya yang kepenak si Neng. Ya, Bah. Gitu. Mun abang izinan mah. Pasti ngijinan aing ge. Yang penting dia bobogoana ulah berbuat nutup pagah puguh. Pasti eta mah, Bah. Ulah ge boga batasan. Ulah boga kasih Neng ge tulus. Nyata ge hade. Oke, ku aing dicalukan si Nengna. Tadi maker ngagosok di jero. Nya sih, Bah. Jaku lagi 1000 jasa ieu. Teu sasanari ini Abah hade ka aing. Neng, Neng, tadi keluar. Aya Majid. Alhamdulillah si Neng akhirnya ngolol. Hei, aing maneangan dia, horengan dia di dia, Jid. Weh, dia mah ngeganggu aing bae. Pukar rek pendakan si Neng ieu tuh geus rek buka lawang sagedeung deui. Dia mah yang kesini kok tengi ngimpi. Ka aing balik aya dia main rarungsing. Wih, kasih lah, ayah aing ge dia wajib mau bang. Ngeusi aing ya. Balik aing pusing. Jid. Ai, hampura Bah, kula teka dulu. Maaf, Teu boga mata kitu dia. Aing ngajugu gede kieu teu kadeuleu. Abah mah ieu lewat ka penerangan kula keur diraan. Wih, dia nyalahkeun aing. Ya geus Bah, kula nu salah. Kula hampura. Kula tila Bahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.